Terus masih gak elo. Ya, udah lebih capek nungguan warung, belanja sorangan. Kak, ayo mana kumaha sih? Itu hai urusan kamu itu masih ada pikiran yang namanya lah. Cinta, baik cinta, makan tuh cinta. Bu, Naon Putri? ayo antar Putri ke orang makan saka yuk. Naon sih kakak si Saka? Depan bara teh Kang Saka teh aya janjian jeung Putri. Ayo urang kamu ka mana yuk. Ayo atuh diantar ku ibu. Ayo. Assalamualaikum. Apa kabar? Mangga cari. Di mana bari kamaran? Itu sengaja Kang Putri teh bade ka Kang. Ya Putri ngadanya Kang teh pas datang di luar negeri. Kapan Putri teh rek ngajelaskeun ka Akang. Jelaskeun naon Neng? Masalah orang sok chattingan teh WA-an terbasa Akang di luar. Ari ieu naon ieu Kang? Oh itu teh Kang Eka yang iya kenang-kenangan ka si Oda. Hah? Si Oda. Sugan teh jang Putri Kang. Oh sana sudah kapungkur tetos jangan Kang Oda. Pan urang teh WA-an chattingan teh jeung urang Kang kunaon Akang merena ka si Oda. Soalnya orang teh enak tuh ini si Oda, memang berarti orang memutuskan sepihak nah itu terus orang mulai datang Oda. Akang Saka kumaha sih bahasa ieu teh pan urang chattingan aja urang kunaon tiba-tiba jadina ka Oda. Kakak, ayo mana kumaha sih? Bobogohan jeung si Putri erek mere cincin ka si Oda ek nyari anak ibu maneh teh Saka kumaha ta teh sakieu si Putri geus geulis kurang kumaha ayo maneh sok jalir janji tak kumaha deh Putri jauh-jauh urang dirompok ka dieu geuning si Sakana erek minang si Oda kas kumaha tuh beungeutna si Oda teh. Bu Putri, orang kuang uih bae, jangan di dieu ge sisa kana kawas kitu. Ayo atuh Bu. Mangga, Saka. Udah. Tuh, jeuleu. Kumaha meh minantu bibi mah sarugi baleunghar, baruga mobil, baruga motor. Ari salaki maneh datang di luar negeri teu kabeli mobil-mobil acan. Rek kumaha maneh eta rumah tangga kawas kitu. Mih, kapan odahnya cinta Kakang Saka teh masa mimih mau sok kelosok entong nempo harta coba mih deh. Ulah sok nyele batur lah. Atuh dah maneh mah cinta bae cinta, makan tuh cinta. Batur mah coba tuh batur mah baruga mobil. Emas rencem emas ari maneh ceuli galopong teu make anting-anting acan. Da kumasi da ari odahna da sukanya sama Kang Saka dan tos jodohna meureun nih. Meureun pageto ge Kang Saka ge meureun mawa rezeki. Ilok Kang Saka era kaos kieu bae hirupna odah pan moal mungkin. Meureun kage ayalah rezeki mah mi sabar. Odah mah Komo ayeuna gawe di lembur gaji sakumaha tuh gaji leutik moal matak mahi moal matak cukup gaji sisa kate leutik boro-boro nyaneh kabeli emas boro-boro nyaneh kabeli motor kabeli mobil. kapan kan kamari teh keur uih ti ditu teh ti Taiwan teh pan si Kang Saka pan odahna hutangna da loba jadina babayar heula meureun ke lamun mangkat deui meureun ke aya milik deui kitu. Ya geus Ulah peda sok batur nempo uih ti Taiwan udah meser ieu nyan teu kitu atuh mih. Kapan ai rezeki teh ari jod ieu teh
non mimilikan lah mimih teh. Geus lah Odah, ari rek kawas kitu mah, geus kumaha maneh. Mih mah teh rek pusing-pusing mikiran. Maneh mah da bogoh bae ka si Saka. Kumaha atuh mi datos jodoh. Geus pusing, mih mah pusing. Mi mah sok kitu ongko. Nyeleuna teh harta bae mi mah kana ngompor-ngomporan bae. Tapi dipikir-pikir nya oge nya. Si Kang Saka teh angkat ke Taiwan angger bae. Sakitu-kitu bae pamenangan teh. Encan teuing menang leuwih teh. Perasaan teh Odah teh nya dipikir-pikir bener sok mimih nya. Kumaha nya? Kayak Odah erek mikir heula meureun. Bener sok mimih teh meureun nya teh. Apa kumaha nya? Ya jam 4 balik lah gawe ya karompok. Aya lu si Odah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gip, nembe dongkap Kang. Pas kerja. Nuhun. Kumaha tos kerja teh? Ya kerja atuh lah aduh ki panas sarare dangki. Sedih gawe. Atuh doli teuing atuh tinggal ngambil sendiri bae rek minum mah. Ya digawe di kampung kawas kieu ayeuna teh rumah si bayaran leutik. Entus teu akang teh ulah sokan ieu bae ulah sok alesan. Ti burung mah eta mangkat ka Taiwan ge teu kenging naon-naon akang teh. Sabar bae lah dah, sabar. Sabar bae lubar Odah mah lah. Udah kumaha atuh usaha di kampung mah kawas kieu da can bisa mangkat ka Taiwan deui. Sana mah neangan modal deui angkat deui ka ditu ka Taiwan. Odah mah asa eungapeun emang kaya di dieu teh teu meunang naon-naon padumahi jang masyar beas wungkul. Tah, lihat tuh ya kopi-kopi tadi aus pisan ya. Es bok kopi Ih, atuh Kang Saka. oh yang mu keding. Ya hayang atuh. Nyaos ka ditu anian sorangan Odahna teu kariang lah. Tuh eta si Odah ka kieu teuing si abang-abang Kang Saka gawe. Tuh pisan rasa rumah sana pisan kasalapi teh salapi datang digawe kalah bae bae kumaha nya ari kieu teh. Kang Saka teh rasa barari ngungkal leder mun ki urusan mah. Kumaha Kang Saka teh apalan urut apa henteu jadi sok keder Kang Saka teh bingung ya bingung mikiran ke Odah sarana kawas kieu bae urang usaha kawas kieu da di kampung mah usaha naon atuh da ieu pencaharian tos kitu nya teu bisa sabar pisan si Odah teh teuing ka budak Kang Saka teh kawas kieu teh si Odah kumaha nya ya budak rumah tangga teh kieu-kieu keneh ya teh urang masuk mata kusung kalaleda. Si Odah kumaha rasana urang nu rumah tangga kieu bae deh. Entos sandal cai sorangan. Entas atuh minum sorangan. Atuh nien sorangan atuh da ari ieu mah da Odahna ge teu kararieng. Kakara yang biasa umurna imana. Nya atuh kumaha Odah ih. Makana Akang Sakana ari makaya teh ka bener supaya Odah teh hidupna seneng. Ulah hayang napadu ieu na wae. Hayang ngeunahna bae. Tah mumpung budak hiji keneh. Geus enak mah kumaha Kang Saka pertanggungjawabanna ka Odah teh? Udah tanggung jawab tanggung jawab. Tanggung jawab tapi teu sepenuhna Odahna sakit hati lah. Geus pokona mah da teu dibahagiakeun ku Akang. Erek koski bae sugan hirup teh. Yeuh Akang, terus terang bae nya urang ngadenge di tatangga boga ieu tapi Odah mah boga naon teu boga naon-naon nang Akang teh. Geus ayeuna mah Akang Odah mah udah keheul, udah sewot, terus ada tuh balik bae lah ka imahna, ka indungna lah. Oh, berarti pas suruh balik. Geus pas Odah mah. Geus urang mah mendingan geus sana geus uruskeun ku Kang Saka. Ayo urang. Percuma sih diteruskeun ge rumah permisi tangga. atuh balik ya. Nyalos ka ditu. Odahna kita teu butuh. Keun wae kabalik ingkeun daripada Odah hidupna kos kieu bae, daripada sangsara bae erek naon. Balaki balik ti ditu boro-boro menang duit menang naon kalah ieu bae lah geus syukur bae balik malah Odah ge geus teu teuing ongko lah kasih Saka teh geus goodbye lah. Geus lah aya urusan kaos itu mah Odah kitu kahayangna mah nya lah urang mah kayak ngesan bae lah hayang urusan bae masih Odah kaos kitu kahayangna percuma. Kang, Putri teh bade curhat ke Akang.
Putri teh jauh-jauh gawe di Medan teh katimu sareng hiji lalaki di Facebook eta teh budak Kuningan. Jika nama bager sih ke Putri gitu, ke anak Putri gitu. Menurut akang kumanya coba. Itu teh ketemu di Facebook gitu. Jadi seneng Kak Putri gitu. Nah, eta mah nya pandangan Kang Saka mah nya halus lah. Syukur lamun di Putri karunyaan ka anak ka Putri nya eta lah. Ya berarti budak teh bener-bener bager Bener-bener bager yang kita bakal karunyaan. Geus Putri meureun daek lah. Ya mah enggak syukur lah. Ayo atuh orang jalan gitu. Ayo Kang sambil ngobrolnya kan Ya. ngobrolnya. Kumahanya Kang amun pamanah teh ada Putri mah teu asa-asana curhatna jeung akang. Ke Putri jadian meureun Putri ge ngabejaan ka Kang. Ayeuna mah mending hade di jatuhkeun bae heula kitu nya hayang olah ada sana kumaha. Nah syukur mun salanjutna bagus Putri. Ya, mun atuh kudu. Yang geus satu Kang Putri erek balik teh heula nya. Emang Bising aya kesalahpahaman da aya nama urang pantos lain-lain. ayo Ya mangga Putri si Putri uga si pajeung katimuan jeung Kang Saka teh rek curhat rek diteruskeun Kang Saka. Ternyata rek kawin jeung si Putri. mumpung Kang Kucet keur mandi HP-na rek dipariksa Putri. Aya ngaho. Itu. Aduh. Iya geuning aya SMS-an loba. Kang Kucet teh selingkuh geuning. Aduh. Jeung saha nya? Geuning cicing-cicing gitu Kang Kucet. Putri karakteran ieu geuning. Kumaha nya? Kayak ditembung Kang Kucet ke Putri. Kang Kucet. Kenaon ta geuning sugan mabok? Mabok sanu mabok. Iya Kang, Putri erek nanya nya ke Akang. Nanya naon? Ieu geuning di Epina loba sayang-sayangan jeung awewe batur. Yang manuk Akang teh meureun. selingkuh jeung Putri. Selingkuh di mana itu? Sembarangan bae nyokot HP. Teu sopan sia goblok. HP salaki main baru-baru bae. Nah, mana ge? Da Putri mah Mah atuh. sih? Kumaha bae Akang teh cicing-cicing oge selingkuh geuning. Cicing-cicing selingkuh. Da di dinyana tuh sok ngarawat ka urang teh teu ngurus. Yang naon aing teu diurus. Aing mabok. Eta barang sana ai Putri teh kurang sabar kumaha Kang. Sabar di mana? Di Hongkong. Coba alasanna naon selingkuh ti Putri teh? Aing teh rumah tangga teh yang boga anak sia. Oh, Pas batur gitu, tuh ka ditu. alasanna. Tuh. Yang Pariksa tuh ka bener. Yang geus atuh ayeuna Putri kerek berusahakeun Agak telat ayeuna mah. Aing na geus deket jeung awewe ayeuna mah aing mah. Aing kawin pokona mah. Karena kitu bae Akang mah Putri teh sok dinyeri. Kapan aing ngomong aing boga anak. Engke Putri sugan bisa Telat pokona mah aing geus diusahakeun rek diobatan. Nama balik ka indungnya balik. Itu eta mah jama kanu mabok bagaweana. Itu mabok. Aing mah nginum. Pokona mah aing yang boga anak. Wis balik. Engke boga atuh Kang kege sabar heula. Tuh Akang mah heuras bae. Ieu suku Putri teh keur nyeri Kang. Poa ganti ku suku kuda sia. Balik. Hayang. Aing geus teu kedeng teu kieu nu beungeut nyana geus teu kieu. Balik.
Assalamualaikum, Bu. Pernaon, Bu? Calik, aya naon Putri geuning mana nangis? Di nyeri deui ku si Kucrit. Putri terek ngomong ke Ibu. Sok ngomong atuh aya naon? Kumaha ieu teh, Bu? Putri rumah tanggana jeung ka Kucrit. Kumaha kitu si Kucritna? Kana nyeri bae. Tadi teh kan Putri negor da meriksa tina HP aya SMS-an, sayang-sayangan jeung budak batur teh, Bu. Jadi Putri wajar lah mariksa dan geus jadi awewena nya, Bu ya. Mohon. Terus Kang Kucritna teh kekayaan mabok meureun jadi nakasal ka Putri. Kumaha nasib Putri teh kieu bae geuning, Bu. Aduh eta si Kucrit geus nyeri deui bae anak urang. Awas mun ka dieu si Kucrit. Jeulekeun ye. Bareto ku si Saka dineun. Ayeuna ku si Kucrit dinya nyeri. Geus ampun bae urang teh kumaha sakieu mah urang teh rada kadeuleu tapi geuning eta dua lalaki kana nyeri bae anak urang. Ya Allah ke ku ibu sewot-sewot diputer giling tah si Kucrit teh. Nah, Putri mah sabar wae. Nah, kajen dinya nyeri kajen kumaha da kumaha geus nasib Putri meureun, Bu. Kajen kitu ge ibuna ye milu nyeri ibu teh dah teh anak dinya nyeri teh. Ya Allah eta si Kucrit. Bu, kumaha eta Kang Kucrit teh kana salingkuh wae kitu. Da padahal mah Putri teh kurang kumaha sabarna ka manehna. Cenah ngomongna mah alasana hayang boga budak. Diselidik bae heula atuh ka bener no geulis Putri bawara neun naha heueuh si Kucrit teh selingkuh. Lamun heueuh bener si Kucrit selingkuh awas mun ka dieu si Kucrit jeulekeun erek di ieu ku ibu mah. Tapi ulah keterlaluan yang punya Nuhun. kena izin ke Putri. Atuh udah nyeri ibu teh boga anak dinya nyeri bae teh nyeri ieu bae teh ku si Saka ayeuna ku si Kucrit. Iraha maneh bahagiana atuh Putri rumah tangga teh geuning kana dinya nyeri jeung digebug bae ku salaki teh. Nya Putri nama sabar, Bu. Da kumaha meureun geus nasib Putri kaos kieu teh. Ibu pepeujeuh ulah rek kasar ya, Bu. Mohon. Ke Putri. Tapi kesel yo hate ngadenge anak di kitu dinya nyeri ku batur teh yo. Geus asa mencenot bae ye nadada. Geus aya ngagebuk si Kucrit bae. Ibu mah kesel boga anak dinya nyeri teh. Ya geus engke mah lamun ibu nembung ka Kang Kucrit hati-hati da jelema kaos kitu. Itu bisi da Putri mah paur bisi bungke kena sasaran siga Putri gitu. Kasabar bae nyanoknya. Nya, Bu. Berdoa bae ka Allah mudah-mudahan si Kucrit eling. Geus atuh Putri balik deui bae ka si Kucrit. Buang-buang ke mun boga anak mah bener si Kucrit teh aya cenah yang boga anak mah kasabar bae Putri nanya. Hayang nyaho disabaran bae ugan boga anak ugan eling nya. Nya, Bu. Teh Putri datang dari ke rompok Kang Kucrit. Da tadi mah Putri disuruh indit, Putri teh disuruh minggat, disuruh kabur. Nya Putri keun bae dilaksanakeun heula. Nyantos satu, Bu, Putri pamit rek ulih bae deui nya punya. Allah mohon kasabar nyanoknya ugan bener deui disabaran bae Putrina. Ugan bae engke mah boga anak si Kucritna eling. Iya. Hati-hatinya. Kang. Tah ieu kumaha urang geus boga budak. Geulis kan? Siga bapak ya. Tulis siga bapak. Tulis masih gak indung. Ya geus atuh indungna teu naha, da bapana ge da bapana. Kau teu mirip ya buat sama lain nang urang tama lah. Ih, sok saha curiga ka batur. Urang mah henteu, akang meureun anu sakitu tah. Teu mirip jeung aing ieu tah. Udah.
Aing mau ngabangir tambah pengek. Aja nanti pengen ke asal sehat nggak bapak maketnya. Neng, tak bapaknya anak itu benok. Ada itu ai salah kita ya, ada yang kopi, naon ke menon muda. Tambah lain budak aing tama. Ai cenah yang budak. Aing hayang mah hayang tapi dah teu mirip kitu mah aing rada curiga atuh malnya ngadadak teh. Geus lah akang mah serba salah. Cenah kercan boga budak, hayang boga budak, geus boga budak tah masih kitu keneh bae. Hayangna kumaha sih, Kang? Pan urang geus ngaku, urang da di malnya boga anak pan kami teh zamana geus dipariksa, kami mah moal boga anak. Ku dokter teh geus dipariksa, naon ayeuna boga anak berarti dinyalain anak urang. Ulah kitu tanggung jawab, berarti di dinya nu selingkuh. Ayeuna mah saha bae engke nu bener, akang apa putri itu. Ta putri mah teu rumasa salingkuh. Salah mah jambu mede esena di luar. Nya atuh jambu mah jambu bool tah. Esena di luar, jambu mede mah nyentil, nyentel, nyenge. Itu Hayang kopi. nyeduh bae sorangan. Ih, salah. Aing mah geus kap naon geus pugu di lecehkeun bae ku kita teh. Ngalawan ka aing sia goblok. Sekali-kali mah tenan bae. Sakali-kali geus sababaraha kali aing teh ngomong, dikaplok ke ku aing yo. Oh, nok udang ah, bapaknya keur edan maksudna. Mending jadi jamaah edan daripada bener jadi edan, mending jadi jamaah edan terus bener. Goblok sia. Ieu kumaha Kang Pucrit? Geus boga anak diturutan, teu boga anak hayang boga anak. Ayeuna geus boga anak masih kena bae selingkuh. Hayangna kumaha eta jama? Ieu mah boba alasan bae ieu mah. Salingkuh hayang boga anak. Buktina geus boga anak kas kitu keneh bae coba. Kumaha atuh putri teh ya Allah? Kieu teuing bukan salah kita. Kayak putri arek nembung sekali deui ka Kang Pucrit. Kang, Si aing kayak kemana bahaya. adieu heula putri ngomong. Ngomong naon? Ieu kumaha sih? Kumaha? Tadi dina HP Adieu, bobogohan adieu. bobogohan deui. Kumaha aing bae sia teh. Tadina hayang HP boga aing anak. sia. Sia. Naon bae aing sia. Sia. Aduh. Sia. Eta jamaah edan ngamuk ibu. Ayo sia. Ibu. Sia. Hubungan ngalawan bakal laki sia. Ini tadi sia. Ayo. Ibu. Ibu. Mana ibu? Ya HP na yo. Ya HP na ko aing bebetkeun. Ibu. Ibu. Anu putri dipangala ku Kang Pucrit, Bu. Nyari, Bu. Ibu. Nah, bawaan jangan aksi anda, bawaan jangan aksi anda. Salah. Eta sepeda ada di keluar-luarkeun. Tah sendal nata. Allah. Kang Pucrit keterlaluan ya Allah. Ya bedak na ya. Mantap dia. Aduh, Gusti pangalan aku. Ya lompat ka mana putri? Boga lalaki teh tanda sapisan ya Allah. Mudah-mudahan sing dielingkeun. Sing diingatkeun eta zaman nu sok, anu teh boga pikiran. Assalamualaikum. Ibu. Aya naon deui ieu geuning caring deui bae ya Allah. Gusti aya naon deui ieu si Pucrit paling ge ieu. Geus batu diuk carita ka ibu carita aya naon eta pipi. Dicabok meuli teh ieu ku si Pucrit ieu. Bengep kitu. Dok carita mimitina kumaha. Putri digebugan. Awalna kumaha geuning gali
Ari putri teh ngajelaskeun deui negor deui ka Kang Kucrit Bu. Da putri teh mariksa HP-na aya bae SMS-na jeung budak batur sayang-sayangan bae. Nya wajar putri teh pan muka Bu. Terus putri teh negor ka Kang Kucrit, akhirna Kang Kucrit teh narima. Putri teh langsung dipahala bae ku Kang Kucrit. Astagfirullahaladzim, eta si Kucrit Pisan Bu. tiba reto teu sadar-sadar kalakuan teh kana nyiksa jeung nyiksa bae ka pamajikan teh. Geus ayeuna mah menta dinggeuskeun bae ka si Kucrit. Ulah cuma ka kitu bae. Gegebuk jeung gegebuk bae iraha bahagiana maneh putri. Bu, nyarari Bu, digebukan Kang Kucrit. Oh, si Kucrit kurang ngajar ongko eta Uluna ya Bu, uluna nyari Bu. gegebuk bae. Awas bae mun ka dieu keun kek cogan ku ibu. Kasabar be kasabar kumaha atuh ya Allah si Kucrit keun ka situ ujung. Nyarari awak Bu, putri nyarari awak Bu. Si Kucrit eling-eling eta jama geuning. Geus ayeuna mah budakna dibawa ka dieu, barang-barangna geuning barawaan ka dieu nya. Geus ulah ngarep-ngarep si Kucrit deui, Kucrit edan ka kitu bae di galak dosa ka awewe. Satu Bu, Geus budakna bae bawa ka dieu. Si jeung parabotna barang-barangna kabeh bawaan bae ka dieu kabeh. Geus ulah ngarep-ngarep si Kucrit deui ka kitu mah. Mi, ulah ninggalkeun Oda mi, ka Oda jeung saha mi, Oda ulah ninggalkeun Oda mi, udang deui udang, udang ieu Oda, ka Oda jeung saha mi. Oh iya aya naon. Oh nah udah kunaon sih ya. Mi eueuh Kang, mi teu aya mi. Karunya Oda jeung saha? Nggak sabar, udah sabar. Habis kumaha atuh, udah meureun kawas ieu. Bogana saha. Mi hampura mi da basin teh kawas kieu Kang Saka jadi kan teu nyahongika mingga. Neng udah geus saya nama kieu bae urang da geus teu ayanya urang puang balik deui bae balikan deui bae urang kumaha udah kalau urang balikan jeung neng udah teh Karep atuh kumaha Kang, da Oda sareng saha atuh da mi tos teu aya. geus ya urang kawin deui bae lah gitu. Kawin deui, Kawin deui. mah ada kudu ka Pak Ustad deui. Atunya heuh atuh da kumaha da urang teh boga anak karunya kami rek sanu urusan sanu marabanana Kang Saka walaupun kerja leutik ya atunya cukup atuh jam dahar budak Nyans urang atuh balik deui bae kumaha Akang bae lah. ayo atunya Mohon. da geus kumaha tuh da mitos teh aya urang kan dua anak kira-kira kumaha carana ganti haluan lah kira-kira paling sabarna Akangna erek makayana bener deh. nya bener atuh dang wajib mengurusan budak ongko karunya budak. Karep atuh kumaha Akang atuh Oda mah. Tas di mana dah? Tos ulin, tos balanja. Oh, sama. Naon nanya-nanya. Oh, sifat saya. Kaos nu heueuh bae makayana bener. Kumaha deh Kumadeh. sifatna anggar bae mana mah. Nya tuh kumaha Oda. Mate ge Akang ieu teh makayana ka bener. Oda mah geus keheul lah. Kumaha atuh itu bener nah. Yeuh, Oda lebih capek nungguan warung, balanja sorangan. Sarua bae kan sak lebih capek atuh makaya. Capek gitu. Geus lah kaos kitu mah Oda mah geus di balah. Oh, Keyeng sifatna anggar bae kawas kieu. kumaha Oda ih. Balik di cuma balik. Atuh los. Percuma berarti si Oda tuh sifatna anggar bae kawas kieu. Ya memang dia juga percuma suruh saha nu ngajak kawin deui pan maneh. Ih, dasar lalaki teu tanggung jawab. Aduh, kasep beungeutna bae. Tapi buktina mah kaos naon. Teu aing mah. Nu geus mah geus lah, eta mah Oda rek geussan bae lah. Teu rek nanganin nu sejen lah, sa Oda mah lah. Bener sok mih. Mangkana ayeuna Oda geus teu boga mih, geus teu boga saha-saha. Oda tempat curhat ge teu aya. Kang Saka kaos kitu.
Geus karuan jadi rangdana baheula teh burung kos kitu deui teh sugih-sugih teh boga-boga boro-boro pangmelikeun mobil boro-boro pangmelikeun imah boro-boro mere duit paling ge sabaraha sapoe paling ge 50.000 duit naon 50.000 oh naonan teu lah geus odah mah. Kang Saka, Ya, kumaha kabarna Kang? Oh, kabarna lah pas rawut kawas gitu kene balik deui jeung si Oda gitu balik jeung si Oda gitu ieu orang jodoh dasar jodoh tempat pingu jodoh orang teh kumaha saran. Oh, sarua putri Nah, putri ge kumaha? Kang jodoh jeung Kang Putri teh seubeuh nyeri. Oh, sebenarnya Kumaha nya arek geus geus boga anak, putri teh serba salah. Tapi sabar-sabar disabaran, geus kalewat sabar. Jadi sarua meureun nya Kang. oh berarti sanasibnya berarti Kang Putri kawas gitu bae. Iya, kitu bae Kang. Kang Berarti Saka si Oda kawas gitu bae tadinya baik hati ternyata malik belakang di kawas gitu. Jadi Kang Saka teh jadi bingung, Kang Saka Putri ge balik ke bingung. kaimah. Putri ge bingung aturan keur barat teh urang jadian. Ahnya batu Meureun orang ka moal. orang bae. Meureun moal Nah, aya kawas kisah kieu. kitu dan kieu meureun nya. Karena mah ieu mah jadi jodoh teu katimu-timu. Lain jodoh meureun Lain Kang. jodoh. Heeh, arana bener.